Wilujeng milangkala kangge SMTV anu sawindu. SMTV NS Pisan. Tim hore. Alhamdulillah urang senantiasa kempal ngariung. Anu janten kahoyong atanapi naon disebatna teh Cita-cita urang teh. kita atanapi nu engke terus lah urang tiasa ngalaksanakeun mudah-mudahan ayeuna urang tiasa langkung ngaeuyeutkeun deui nya sumedang hiji baik kata grup Facebookna masih kena jalan. Jalan. Facebook jalan, YouTube teu acan jalan teh duh. Da kuotana teh aya. Sanes kuota mohon sareng pan motor ge ngalayang. Oh. Nah, minimal tuh dina ieu bon dina grup WA urang sadayana tiasa dihijikeun di lagu. Dihijikeun nya laras. Sadayana. Tak kitu. Janten pami aya nanti sebat masukan informasi silaturahmi bisa lebih mudah lah gitu. Tak kitu. Dan anu katabus ku abi dina grup kita acan sadayana. Tak acan sadayana lebet mohon. Aya di dieu teu acan lebet. Tak acan mohon. Kalaresan kan admin HP-na teu aya. Jantan kan pajai bungkul. Engke mah mangga cabe oge Gitu. kitu. Pokoknya di sana kabontay. Mohon. Ya terus engke mah kita saha nu kasajaban admin. Tah kitu. Di checklistnya. Malahnya insyaallah lah kapayuna mah ada urang perjogi bendahara mun nu karari itu, Pak. Oh nya eta sok ya. Ayeuna saur abdi mah emutan abdi mah. Nya. Pada sangaran teh. Bunda teh ngawe ka aya di dieu. Aing ngitipan wae. Naon da, moal dina kumaha da moal da. Tah eta pamidangat ayeuna urang ieu we sakantaran anu aya. Di awalan deui. Kuwi teh hasil. Nya ngarawi teh urang teh puguh ya. Gitu kan anu kapungkur memang aya lah suksesnya. Mong kan kumargi kepakuman baik eta karena situasi urang Leres. Hampir 2 tahun. atana Mohon karena keayaan setahunan langkung. masing-masing kuning. Ulang Jadi tahun. kita ayeuna urang tiasa ngobrol, Tah kitu. ngariung, Ngariung. saha nu kersa. Da ai pupuh pasti karbon angernya gitu nya. Oh, aib Saya nama mohon saya. Leader Alit alit. Ini gampang dipangkun. Lain jelemana anu penting mah Nya. eta gede. Nya teh naon lah gitu. Dan geus kabukti tilu li. Nya. Nah, gitu. Nya malah kapayuna mah pan event-event pa urang teh nya kapayuna mah aya event-event Kami aya kegiatan aya naon teh. festival-festival Sumedang teh. Struktur kepengurusan jelas mah gitu nya minimal leutikane bade kieu dia kan tuh. Naon dieuna. Kita urang ngobrol wae ayeuna kita saha nu kerja janten sekretaris saha. Tah bendahara nya. Da ieu pupuh mah kamu cukup nya tilu heula we. Tilu we nya. Seksi lah. Saur abdi teh bari ngiruyeun bisa. Nya. Saur abdi mah kitu nya. Eta mun masuk bon di ieu atuh kita saya anu kersa atanapi nu naon teh sayogi sok langsung da. Nya gitulah ulah diantepnya pa nya. Nya. Nya Liwet. Nah gitu lah. Jantan sekretarisnya saha. anu masih muda-muda. Masih muda. Ibi atuh bi. Nya mun teu mah urang ngadoa we kitu kan we heula gampang. Sakasampeurna eta mah pa meureun. Cek abi mah ngarap puguh ka hoyong mah. Nya sih. Sok we lah da. Upami aya nu mampu Kerja gitu. mah bareng-bareng meureun.
Cuman ya memang orang minimal orang teh non teh segala cita-cita orangnya bisa kalaksanakan seperti saya event-event Ketua masih kena pajaki. pajaki sementawis mah. Ya Allah ganti deh gitu. Moal Menawi teh. Nara ieu seperti kantun nya sekretaris Salam Pak Marjuki, cenah kapan bi ada. tah itu pembina Pak Fahmi Marjuki ge nya lebetna. bendahara. Kang Yayat badai jadi sekretaris? Teu tiasa nyerah. Aduh aing pi omongin wae Kang Yayat mah euy. Ini kan wae Kang Yayat sing sabar ke da dibawa balik ku Pak Jaya tenang. Ah cenah kumaha ye nu di dieu? Bendahara kubu. Pengelolaan keuangan cenah aya gitu. Ada siap. Teh itu atuh lebet. Nya teh itu. Nya ke dibantuan ku Bititi tenang. Engke dibantuan ku Matiti tenang we. Saya seratan cara abi-abi mah. Ya gitu nya sekretaris lah. Nya bendahara tuh. Nya Ali mah abi. Kita kan model tadi kan nyungkeun aya kaos. aya kaos. Kan Kita garapan kaos dulu ya. garapan pertama heula misalkannya Mohon. yang persiapan yang Dokopdar. mohon. Iya. Terus nu kadua nu kahiji kan urang keanggotaan Heeh. di nu WA kahiji tanya. Kebetulan saya nu kadua masalah kepengurusan beres. Akhirnya nu katiluna masalah program. Program. Aya anggotaannya rekrut berarti kan. Gitu. Aku nah kita program nu katilu. Akhirnya nu kaopatna urang ngayakeun persiapan yang kopdar. Kopdar. Mungkin yang persiapan kopdar orang perlu pertemuan di kawas kieu Iya. Teu Tetiasannya. Upami ayeuna nuju berjalan teh kan aya madrasah enggal itu teh deui Pak di Gajah Depa teh. Ayeuna teh nuju ngumpulkeun buku. Buku jadi barudak teh arameng teh bari aya maca buku di dinya gitu. Iya lah. Diulas. Mana Kang Man sok nyarios kan. Hari kahoyongan kumaha maksudnya? Kahiji mah hoyong bangunan kaudela. Terus kaduana sektor usaha mangga dan aku senianana mangga gitu kurang ada cuti. Tapi kalau sistem belajar mengajar berjalan. Berjalan. Aya murid sedebina. Tuh, Tina ge kubili keneh gitu Pak. Oh iya. Terkantor di Cobian da can kadis di kana pika. Proposal. Heeh. Kan da Sumedang hiji mah milik kabehan. Ieu. Alhamdulillah. Nah. Tah. Mun geus jadi bendahara mah wayahna udageun heula. DP-an. Soalnya iya titipan iya Bi, titipan Kanjeng Muhadirin. Kamari teh pan baju mantos genep ya. Istri tilu, pameget tilu. Tinggal engke buku, ai sapatu mah da teu kabeuli sih. Jadi sapatu mah sementara saaya-aya we heula. Harunya ieu di wah aya we di dieu Ya. sanggar ge. Kamari teh ibi teh aya NPWP, kasumpingan NPWP di bantosan ti karaton. Terus ayeuna SK kan pun dieu ngan ibi naon namina teh. Nya nu penting mah eta NPWP. Nya ka eta. NPWP. Bade nawis. Nya sakalian. Kedah. Engke kan aya udageun teh kaos bun ye. Kan bun mah apal ye. Model kaos-kaos kitu engke ku abi desainna dieukeun nya. Untuk season kedua persiapan kangge engke milangkala anu katilu. Ieu teh kas. Kas. Sumedang haji. Heeh. Itu atuh ieu. Kas. Nya. Jadi Da kedah jelas ieu teh teh artos naon gitu. sesa baju. Ku abdi pesetan Tadina rek dibelikeun kana sayureun ngariung Sumedang hiji ayeuna ngan ai Kanjeng Muhadirin mah pan orang Indramayu. Sumedang, Sumedang, unsur budaya
budaya Sunda Yandang udagan utama wujud cita-cita mulia jati diri nu pinuji tekad kuat kuku pengku dasarna insun madangan lahir pidanya angan rawayan jati Sunda jati diri nukutu dipupusti dasa marga raharaja takwa surti